sekali wawa ginulungan yang aku di alang-alang kumitir ngadak-ngadak bumi gonjang ganji si horeng tein cu geningan kena kulara nya aika tingali jasadna masih ganu nya paeh tapi dacan paeh incu aing si dawalan geus katempo ieu gara-garana Arjuna ieu kalakuan kitu memang aya sabab musabab jelas dianggapna incu aing teh ngawiwiran resiko lamun heunya teh tapi da lain anak jeung incu aing nyeun kalakuan kitu teh itu mah nya ge aya dawala buatan Jepang datang lagi bareng jeung sendal capit lain aslina lain ai aslina mah nu ieu nu meunang panyiksa kasep dawala teu acan waktuna hidup kudu mulang ka asa mulih ka jati nya sabab sok inget dina babasan urang Tionghoa kungsi nyarita dina bahasa mutiara kieu basana teh hui tian tai cui kong pek tek cih cui kong tiong ek in bun ho chin guan yu biao bong kiu tiong ti chin ho lokun kit kiji lui lian tate bahasa mutiara urang Tionghoa ai hartina teh kieu hui tian tai cui kong pek tek cih cui kong eusina teh asal ti Gusti balik ka Gusti mencek agama urang ngabeureunan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kitu anu kadua tiong ek in bun ho chin guan yu biao jalma mah kumaha amal perbuatan anu katilu bong kiu tiong ti chin ho lokun kit kiji lui lian jalma mah melak hade buahna hade melak goreng buahna goreng si horeng agama manya cu boh agama itu agama ieu aturanna mah alaralus jeung baralener eueuh nu ngajak pas papaseaan agama jeung agama nu ngajak maling ka aja eueuh anu ngajak rurusuhan eueuh nya tapi sok aya oknum tina agama make jeung rakit bom sagala nya dina poe Jumat batur keur Jumat ngabeledugeun bom di Cirebon eta mah oknum di balik agama lain urang Islam begitu mah lain sabab urang Islam mah ngabogaan rasa jeung perasaan rasa lamun urang ngadahar uyah asin pasti asin lamun urang ngadahar lada pasti bakal ada batur oge ari perasaan moal sarua kalakumaha perasaan cek maneh mah teh bener kieu tetapi cek di dieu mah lain perasaan kieu mah salah tah Arjuna oge nincak di perasaan maneh nama bener ku aya namaehan si dawala ngan ai cek kaula mah perasaan kitu teh salah eta kasupna ngalajur nafsu ngumbar amarah nafsu nu teu puguh amarah mata hanjakal yakin sanajan elmuna satinggi langit pangabisana mapakan jagat ilmu moal mampu pangabisana moal mempan pangartina moal mati lamun di bawah sarakah hirupna kitu tatenya su kade silain oge boga pangartina beuh sok mararanggung ulah sok narima dua panggung bae ngarah gaji 2 kali beurangna di ditu peutingna ka dieu da ku aja bakal dipotong
geus karuan gong teh dianterkeun ka kulana dicokot bisa. Aduh ampun deh. Nya kitu sia urang mah kawasetan mah make bendo tah. Kitu tah. Nya kalah ka mana karep ge nyarita teh. Uluh waktu geus jam 2 makan kitu bisa diparingkeun mangala duitnya. Si dawala can waktuna kudu ajal perlaya can waktuna mulih ka jati mulang ka asal dawala asal waluya jadi waluya asal hurip jadi hurip hurip saja tining waluya cager anjeun cager dawala murid saya sekaring wawang ginulungan murid saya sekaring wawang ginulungan cager wala dawala budang geus beurang dawala keun antok we paeh terus kitu budak teh dawala budang dawala bener paeh si dawala teh lamun kitu mah keterangan kaula tina panropongan si dawala bakal hirup teh bohong ilmu teh lamun kitu geus urang dialungkeun we ka walungan kulan ai sugan teh nya pae keur ngeunah-ngeunah tibra kuring geuning aki punten si aki punten nah make jeung nyebut aki lain aki dalang casman gitu paling-paling aki 12 pol aki silam nya aki silam itu hasia wala geus tong loba ulah ka mana karep ngagaranggu we di belah tukang ulan kumaha kitu sabenerna mah dawala ieu teh lain nu liar tapi aki maneh uyut maneh kulan mana aros gitu aya aros kaul aros bade ngendang sami kaul bade joget kaul mending kene sawer aros nya diantosan ku mamah lia si gagak muda dawala pangna maneh dipaehan geus apal eja nya eusi-eusina mah maneh teh dipitnah yen maneh teh disangkana maling putri nyaeta Dewi Utari sumuhun kulan wayah ayeuna pulangkeun ka nyeri maneh tapi samemeh mulangkeun ka nyeri maneh kudu bijaksana saha jeung di mana anu mangrupa jeung maneh anu malsuan maneh anu nyamerongan maneh anu geus maling Dewi Utari sumuhun janten kumaha eueuh deui anu nyamerongan maneh teh nyaeta urang nagara Ujung Maruta Rajana Prabu Gondamurka patihna alhamdulillah geus kudalang we bari 20.000 terek-tek ka mahena oge itu terek-tek eros dibikeun deui ka aki mun aya mantong sakieu teh ngewa sakieu mah nu biru kahaya alhamdulillah nuhun eyang bunda aya tah bunda dedeh aduh bunda dedeh tas Semararanggung merenang terek-tek rek disawerkeun cenah kamu bubuhan cenah ieu mah kasepuh cenah wios naon bae ge cek abah inan cenah wios mana aduh geus ngan coklatna bae ai duitna moal pan menang loba peuting teh diawurkeun teh menang 6.000 hutang 4.000 deui rek mere 10 teu tulus alah nuhun we ka bunda dedeh tas mararang sekarang duit
Daja Ipong mah jam 12 tenggesan. Geus beres batu. Geus beres urang mah kudu jam 3:30 cenah bayahna. Resiko ditambah deui. Aduh. Tah gitu. Geus tong loba ngebodor si dawa geus isuk boga seueuh jelema kursi geus diberes-bereskeun. Acan aya keneh seueur keneh. Dawa kieu ieu. Maneh lamun wujudna masih kena kitu bae, yakin mah bisa mulangkeun kana nyeri maneh. Boh kanu ngarupa maneh, boh kadudungan maneh. Sumuhun kedah kumaha? Aki wayahna maneh di dieu eyang bakal dicipta rupa maneh bakal dirobahkeun sangkan jalma samareun moal kaciri wujud maneh jeung ngaran maneh. Mangga bade kumaha sok-sok ka dieu mangga henteu sareng si Nokianti Bunda Dedeh henteu beda sigana mah tara dibawa sigana mangga tong kakang kuno kitu mangga bade kumaha wayahna ayeuna ku eyang rek dirobah wujud maneh tapi sing percaya lain percaya ka eyang percaya kana musik malikeun maneh anu nyiptakeun maneh anu ngawujudkeun maneh ya mangga lajeng wae ieu dawala barang dicampak ku Sang Hyang Betara Tunggal leungit wujudan si dawala jangglek Raja Sinatria muncul ya jinujulan salira salin busan ya salin busan tah geus kieu mah kewas pantes jeung sembada kanggo salajengna kumaha eyang eta ngomongna ku si dawala keneh gini ai kitu kumaha abdi coba tah dihareupeun aya balong tah tempo ngaca ka dieu cing jeung asa barudak kieu pakaian siga pakaian kuda renggong kieu uluh kasep kaula teh nya kasep aduh eyang Japati eyang Aki ongko disingkat eyang Japati upami kieu ti kapungkur mameureunana kaula teh bakal payu ka istri malah parawan ieu bakal dijajah ku kaula ulah kitu kasepuna pasti artis ge bakal barogohon lamun kasep ti baheula kieu mah eyang nu matak dibere wujud goreng ya bising gitu kalakuan tak ayeuna dibere kasep hayang nyaho ngan rubah maneh robah ngaran kudu robah kedah saha ngaran kaula yang ngaran maneh dawala genti entong si dawala tapi Raden Jakalawa saha Raden Jakalawa oh kaula teh Raden Jakalawa kadek baru dakir inget bising aing poho Jakalawa nya Jakalawa berarti nain hante si Ewo berenya Raden Ewo gitu make nenek tong di nenehkeun wayang mah eueuh nenek Paling oke si Lele. Aya ele mah tetangga si Andi wale mangga nuhun ira harek masih acara ka abdi tah kitu kasep Raden Jakawala kanggo salajengna keur kakuatan kayakinan hidup eyang rek manjing miraga sukma ka anjeun ngan saajana pek geura udag-udag jeung geura diburu eta nagara ujung maruta rajana Gonda Murka patina anu ngajadikeun si dawala teh nyaeta Gonda Sakti oh ngaranna Gonda Sakti nu mangrupakeun dawala anu maling utari tah eta sok geura balas wajib mangga doakeun we ku eyang gerek asup miraga sukma ka anjeun nya mangga atuh mangga teh enjing mantan hayang buru-buru buru tos tamu dua langkung lah sok
meli jauh pisannya pakuah nanti kan hayangnya eta urang nagara Ujung Jaya teh anu Ujung Maruta ku kaula makeun hayangnya Prabu Gondamurka jeung Pati Gonda Sakti moal kumaha aing pasawanya teh poho deui moal di kumahakeun poho deui hah nah kurang ajar awas urang nagara Ujung Marita moal naon bah oh nya geus diganti senajan sakti tan anak kantina ding ora mungklik bulus lamar aku sikan bakal bales karo kadangku si Dawala anu pangkasepna salam dunya lintang ti isun Raden Jakalawa sugan ada janur kuning Raden Jakalawa wong negara Ujung Maruta